kawitan pembelajaran saya nama orang adalah ya mangga adoa dipimpin ku guru kelas ya tapi sok mangga dipimpin Tenaga ada menyuruh orang doa di kawitan. Doa yang saya. Alhamdulillah. Pas didoakeun ya, pas didoaan mudah-mudahan upami tos karamat naon bakal kurang pedang dina dinten ayeuna bakal dibahas kurang dina dinten ayeuna emi manfaat ya sareng digeduan ku Gusti Allah. Nah, ayeuna satacan kanan ke materi ya, ayeuna urang ningali budak video ya. Nah, ningali tadi sedaya aja, sedaya video. Enggak nonton bola, nonton video. Saya suara dia. Oh, ada balikan di bawah. Ketika orang sudah ngomong bahasa Indonesia, kalau makan pelan-pelan loh, nanti melok loh. Kamu kalau makan tuh nggak pernah bilang gitu, cuman ya nggak tahu tiba-tiba keluar pengen ongkek gitu. ongkek, Habis makan ini mah enaknya kopi ya. Oh buat tuh kan kayaknya belum bola. bola, Nah kayak udah lapar lagi padahal kan ini belum makan. chicken, Apa dah? Seraja lu. Dia nggak tahu tiba-tiba keluar pengen ongkek. teh bawa berapa? Rumah, anu, Nah, sebenarnya tadi cek video seperti itu dan ayeuna Bapak bari kumaros cik naon tadi aya dina video teh. Mangga. Drama. Oke, selain drama nerjemahkeun nuhun. Paguneman. Nuhun ya. Sadaya oke leres ya. Aya dina video teh tadi aya drama ya. Ningali tadi aya dialog ya. Terus tadi aya naon deui? Nerjemahkeun ya. Tadi aya robot. Naon cenah robot teh? Terus tadi aya naon? Paguneman ya. Aya paguneman teh eta ngobrol ya, ngobrol seperti itu. Jadi orang terus nonton video ayeuna bincang karena nah ide ayeuna teh video teh ya dina pembelajaran itu ayeuna teh tadi yang bari pencapaian teh kahiji kompetensi dasar teh menganalisis aspek kebahasaan dan rasa bahasa teks terjemahan ya. Terus di teks pencapaian kompetensina menganalisis kaidah-kaidah teks terjemahan kepaduan menelaah ejahan atau tata huruf dalam teks terjemahan anu katilu menemukan kecapanganten serepan dan ajaran dalam teks terjemahan. Terus tujuannya, nah setelah mengikuti proses pembelajaran dengan tahapan model pembelajaran problem based learning, siswa dapat kahiji menganalisis kaidah-kaidah teks terjemahan dengan benar, kedua menelaah ejahan atau tata huruf dalam teks terjemahan dan menemukan kecapangan serapan dan anjuran dalam teks terjemahan dengan benar. Nah, jadi dinten ayeuna hidup teh lain Bapak ngomongkeun terjemahan teh A B C D E lain ya. Jadi dinten ayeuna hidup ku Bapak bere masalah ya. Masalah nu aya nu ke aya dina teks mangga ku hidup di pilarian solusina babarengan ya. Secara kelompok untuk individu. Jadi mangga ikan kelompoknya terus didamel ya, terus saya kelompoknya manggang ke diskusi kelompok. Tapi saya karena diskusi kelompok,
jeung infografis ketos ieu transkrip gawe LKPD lembar kerja peserta didik teras tapi ke hasil oke presentasi tiap kelompok nu terakhir aya kacindakan atau kesimpulan nah ieu sarta mana analisis cobi pangatan atau tinggali dina ieu infografis teh aya naon cara mencegah COVID. Selain eta informasi tentang COVID. Informasi tentang COVID. Terus Langkah-langkah hidup sehat. Langkah-langkah hidup sehat. Terusnya itu terus jelas bisa jadi langkah mencegah penyebaran COVID-19. Nah, pinter-pinter dina aya beda teu dina dua infografis ieu. Untuk Pak, gambarnya sami saja. Kurang nek untuk kunaon? Gambarnya sami sadaya. Gambarna sami sadaya, umumnya itu gambarna sami sadaya. Lain tiata? Kayak Pak bahasanya beda menjadi Sunda menjadi Indonesia. Nah, bahasana bedanya mungkin jelasnya dia kurang jelas, tapi pas katingali tuh tina 7 cara mencegah sumebarna COVID sareng 7 langkah mencegah penyebaran COVID. Eta tina 2 teks eta tos bedanya jika menggunakan bahasa Indonesia, ini menggunakan ya. Terus salajengna nah dia tidak ayeuna nyobian nganalisis teks terjemahan, teks hasil terjemahan. Ayeuna kan kita terus kompon rumasak kana kelompok masing-masing. Ya, Bapak ayeuna bagi ke kelompok hiji mana? Iya ya, kelompok hiji. Nah, ini LKPD. Nah, terus dia kelompok opat. Nah. Ya kelompok dua iya ya. Iya kelompok 3. Nah, sana jadi camelan. Nah, perhatikan lah di dia ayat petunjukna di LKPD oge tos aya pituduh ya, pituduh dan petunjuk ya. Anu kahiji baca kalawan genep gemet pituduh anu aya dina ILKPD ya, dina ILKPD. Terus ILKPD digawe sacara kelompok ya, diulang sorangan. Terus tulis identitas kelompok kalian jelas ya, tadi kelompok sabaraha, kelas naon, terus sahawayan aya dina kelompokna. Terus digawe sing sareng tur buyung ya. Terus tidak bisa neangan ngaliwatan internet kanggo tambahan referensi. Mangga tak HP natos aya, mudah-mudahan kuatan oge ya. Nah, mangga tiasa milarian referensi di Google ya. Terus nu terakhir rengsen migawe ILKPD tiap kelompok ngapresentasikeun hasil gawena di hareupeun kelas. Jelas sampai dia? Ayah bari tarokeun heula. Ayah enggak? Aya ya, oke pamit aya. Mangga digawe pancen anu aya dina LKPD. Sok mangga didamelan ya. Lamun aya nu tengah tos ngacumpa punten abdi kira kantos dina bagian ieu. Oke Bapak nyamperkeun kelompokna ya. Terus tulis heula pamanggihna dina bukuna ya. Enten teh pamitos kenging bener-bener jawabanana pindahkeun kana LKPD. Mangga sok. Kami kelompokna. Nah, sok jadi selawe kami kelompokna ya. Sok menang. Ya.
maksudna teh sapertos kieu nya janten hidup mangga pilarian di internet kaidah teh metode. Nah, kinten-kinten dina teks ieu teh nu digunakeun teh metode naon dina nerjemahkeunna. Tah ieu kan bahasa Indonesia, ieu kana bahasa Sunda. Nah, kinten-kinten naon gitu. Henteu kaidah nawe ya. Nu dipilarian kaidah atanapi metodena. Misalkan ternyata ieu teh nerjemahkeun dina Indonesia kana Sunda teh make metode harfiah ya. Ari harfiah teh berarti mindahkeun sacara sakecap. Ya, jadi misalkan saya dilahirkan gitu. Nah, hidup pilarian sok di internet kaidahna kinten-kinten ieu nu dipake naon. Teu nya atas. Nah, teu nya. Nomor 3 lah, weh. Pami aya dari pikahatos mangga acung nya, Pak punten abdi pirang atos di bagian ieu kitu nya. Terus ada ya? Sok teman nya. Ya kumaha ya? Iya. Kamu presentasinya ke anu maju perwakilan 2 orang ya. Sorangan mah bising era, so 2 orang mangga mana nih? Dia mengalirkan ya tuh jadi ngobrolnya diskusi ya lainnya diskusi kelompoknya pelakunya juga so. Nomor 2 misalkan tadi dia jangan dicabutkan ya komitmen ini dicabut. Untuk misalnya nilainya nomor 2 itu tadi non analisis ejaan bahasa Sunda ya saudara kayak kalau dina non kan dina buku ya. Oke ulah hilapnya eta kan dina nomor 2 sarang nomor 3 teh aya nu di kedah dipilarian teh analisis ejahannya engke kecap-kecap anu lepat penulisan ejahana di garis bawah ya di garis bawah gitu ya. Sekarang
dina nomor katilu kan kada milarian kecap serapan nangke nu kira-kira kecap serapan dina bahasa Inggris naon di garis bawah nya. Kayak Maksud analisis ejaan bahasa Sunda janten contohnya ya lamun misalkan kurang nulis gemet lamun nana tebak curug jadi gemet contohnya eta itu pilarian kita ejaan bahasa Sunda anu panulisan halapan naon intinya atau misalkan ngaran kota misalkan Bandung nu kuduna be nana teh kapital ieu be nana teh salah make deuleutik berarti kan eta salah tulisna gitu ya. Enten sok mangga pilarian kira-kira dina teks terjemahan eta teh naon we sih kesalahan panulisanna dina huruf kapitalna dina penulisan suratna atawa make kuduna meuleuh ieu teh make jadi melem. Kan bedanya lamun pelem mah enak gitu ya, mau pelem. Tuh. Sok mangga. Ngantos? Sok kebelan. Siapa?
coba benar pakai kira-kira enak pakai naon? Disebutnya etopet atau enteleng. Nah, ayo kira-kira mana hiji? Terus ada ya aku, makanya kecap jadi kecap. Nah, kan beda kecap dan kecap ya. Yo. Jadi kalau ada ya ayamnya kalau itu mah paling berbeda deh. Jangan yang Indonesia dulu. Itu Ada pula orang itu iya. Presentasi. Nah, ini mah terus ya. Kalau sana mau ya, pokoknya ya mah 3 opsinya jadi banyak deh bisa gitu ya. Ajaran sob kalau cara nusannya saja ulah kesalahan. Kan aya nama dari terjemahan teh kan neng ada teh najwanya biasa bahasa Sunda ya dengan saukur dirang bagi olhoknya ajaran ya bukan beneran. Ini sambung ya di depan di sana. Kalau di sana baca dulu benar ya. Oh, ya tahu. Ayo. Ayo. Benar sok bari diajar ya. Lamun make enak make diturunkan dengan sudah koma corak ya. Dicorakkan nih. Nah itu tuh detiknya pengalaman. Yo mari. Tadi, dicek teh tuh, jadi tuh ini makan, ya. Kudu namake jadi make, ya. Ya. Jadi sama hanya perbedaan ya. Pamit cekak, bias di pokoknya saya tulis di sel pamit cekak. Ulah maksa ke dihadap, ya. Jarang mobil itu. Ngobrol tuh. Ya jika naik kayaknya bagian tulis, nah ini bagian presentasi kok. Nah, lagi ya. Buat presentasi bukan
ulang ya tuh dia. Meski sok bantosan pilarian tapi teks satu ayat teksnya jadi buku ya. Sok pilarian ada yang ulah hilapnya mana tadi ya salah tadi itu salah kecap abdi ulah hilapnya di dia di pakai garis bawah bulan hadap ya soal mana tadi abdi cing mana abdi salah mana abdi salah mana tadi itu kan hilap kan di tulisan mah mana Yang mana dari bawah hati. anu lepat ya mana cing lepat hati mana abdi lepat terus aduh tadi mana aduh kosong garis bawahan gitu jadi kayak pemilihan analisis teh oh mana sih nu salah teh nah ieu dikataan ya ada rengse kayak kenapnya ngatosan kelompok misalnya berarti kayak kelompok tilu ya lumajeng ka hiji nah kelompok tilu lumajeng ka hiji lumajengna saha siaran sarap Iwan Dimas kelompok doaan ya tandaan mana lepat mah kota ikan kan malaria ikan malaria lah sih pemantap teh main masuk dengan ukuran hadapannya atuh gentosan kira-kira menyebut siapa nawan siapa baru terus hari itu ya tadi mana penghasilan di bulan hadapan kan coba betul tuh kan jadi takut tadi kesalahan apa yang kedua kecap Abdi anak pakai huruf kita tahu huruf oh kita salah sobi mana dekat sobi cover tulis tulis jawaban selesai ningali kejadian ke atacan itu atacan kerja tadi sama papage anu kecap papage salah di kurang nah sekarang nomor 3 ada kayak kecap pangantep sarap kecap serepan kecap serepan misalkan serepan tidak bahasa Arab ayat kecap adan nah itu kecap adan di Quran nah tadi malaria sama malaria pokok malaria anu teksnya malaria jumlah itu maksudnya kecap-kecap di serepan tidak bahasa luarnya eta di Quran ada
berarti tos sudah benar we. Ya. Jadi Mariosna langsung derek ya. Ayam tuh nah, ayam berarti di surat ada kan pecah lapangan begini buat bukan perubahan cinta ya. Ya nama itu apa lagi bahasa Inggris? Terus terkenal ya. Terus oleh balaba. Ayo ini nanti mana? Atau sadaya? Ya waktu semua kos 15 hiji ya kos. Nah, maka tadi nu paling kayak direksek kelompok 3 ya. Maka perwakilan kelompokna kanggo presentasikan hasil analisisna ya, dari pagi dengan teks terjemahan. Maka ya, nusanesna maka biasa perhatikan ke kelompok dari bidang. Sok. Iya ya, teks. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nami Abdi Tiara sareng Dimas bade sabada hidup nengetan teks terjemahan teks gamelan. Muka hiji kelak kaidah anu dipake dina narjemahkeun eta teks terjemah. Eta jawabana dina narjemahkeun make metode terjemahan semantis. Sabab dina hasil narjemahkeun loba kecap anu ditarjemahkeun teh leuwih mudah
panyakit. Jadi kieu malaria. Kecap daerah jeung spesies anu kudu make curep. Jadi daerah jeung spesies. Nu katiluna teangan kecap pangantep. Contohna bae, be, we, teh jeung sajabana. Kecap serepan jeung kecap pangantep. Contohna berebet, lumpat, duk sare, beuleunyeh, imut jeung sajabana. Anu aya dina teks terjemahan. A. Kecap pangantep. Kecap pangantep anu aya dina eta teks tarjamahannya eta teh bae ma. B. Kecap serepan. Kecap serepan anu asalna dina basa Yunani nyaeta tropis, spesies jeung insektisida. Kecap anu asalna dina basa Italia nyaeta malaria. Kecap anu asalna dina basa Latin nyaeta Anopheles judaicus, Anopheles balabacensis jeung Anopheles maculatus. C. Kecap pangantep. Teu aya kecap pangantep dina eta teks terjemahan. Sakitu ti abdi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, eta ya tadi pendarang hasil analisis di kelompok pilu ya. Teksna ngeunaan malaria yang malaria teh penyakit disebabkeun ku reungit ya. Mangga salajengna kelompok 4 sok aja. Sok mangga panjang. Nek. Jelas suaranya. Nah, itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nami Abdi Rani sareng hiji recep abdi namina Mimin. Dina presentasi kali ieu kelompok kami badina telaah faedah anu make kita narjemahkeun eta teks terjemahan. Pertama, dina narjemahkeunna make metode terjemahan semantis. Sabab dina hasil narjemahkeunna loba kecap anu diterjemahkeun teh leuwih mudah kana maksudna lain membuka terjemahan tina sakecap-sakecap. Anu kadua, analisis tidahan bahasa Sunda anu salah dina eta teks terjemahan. Contohna kecap indung jeung kuring teu make huruf gede dina kecap awalna. Kuduna make sebab diganti dina ngaran jelema. Anu kalua, contoh balai desa padahal dipisah dina penulisanana jadi balai desa. Contoh anu katilu, kecap beula kuduna urang make huruf kapital di awal kecapna karena sabang membuka kecap pangantep. Kecap sabudeureun urang make kuduna mah jadi sabudeureun. Itu ya. Anu katilu, teangan kecap pangantep. Contoh bae, be, we, teh, jrd. Kecap serepan jeung kecap pangantep. Contohna berebet lumpat, duk sare, beuleunyeh imut. Anu aya dina teks terjemahan. Anu kahiji, kecap pangantep. Kecap pangantep teh nu aya dina eta teks terjemahan nyaeta da, ge, dea, teh, make, bae. Kedua, kecap serepan. Kecap anu asalna tina bahasa Arab nyaeta masjid. Kecap anu asalna tina bahasa Indonesia administrasi, sosial, kultur jeung kultural. Anu katilu, kecap pangantep. Teu aya kecap pangantep dina eta teks terjemahan. Sakitu presentasi ti kelompok abdi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selanjutnya tadi bukan diluwensi kelompok hiji atau kelompok ya. Oh, kelompok hiji lah, maka anu pada baca. Oh.
muka yang analisis data itu ya. Terus terakhir maka kelompok dua maka macam ya. Wah ini laki suara katarik gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama Abdi Muhammad Rupas, sareng dari Saman Abdi. Jadi berarti mempresentasikan kecap liburan terpadu. Jadi telah kaidah anu dipakai dengan terjemahan dan teks terjemahan. Dina terjemahan kena make metode terjemahan artian salah penggunaan bisa diterjemahkan luyu jeung panluyung kecap tina bahasa aslina. Teu nyopot maksud atawa inta tina ceritana. Bahasa anu dipake dina eta teks terjemahan teh lolobana make bahasa tumas lain bahasa rumah. Dua analisis ejahan bahasa Sunda anu salah dina eta teks terjemahan. Abdi dina sababaraha paragraf di awal kalimat teu make huruf gede. Sabab kecap abdi keganti tina ngaran kecap daerah Desember hotel sore macet sate rame anu kudu make curag tapi dina kecapan itu make kecap bunyi kuduna cukup wae kudu make kuduna mah bunyi dulu jangan kecap pangetek contohna bae b w teh kecap sarapan jeung kecap pangander contohna beberapa tempat busare balaya imut anu aya dina teks terjemahan. Jangan kecap pangatep contohna beberapa terjemahan A kecap pangatep anu aya dina eta teks terjemahan eta pasti teh. D kecap sarapan kecap anu aslina dina bahasa Arab nyaeta azan jeung isya. Kecap anu aslina dina Indonesia nyaeta rangka hotel jeung usuk. Cek kecap pangater jeung ngajejun. Kecap pangater dibarayai dina kalimat kembang api sareng petasan. Terus ngawitan rame timbang barai di langit jeung kecap nganter ngajejun dina kalimat pas kembang api ngajegur dina di dunia. Sakitun anu bisa disertasikan ku abdi aya salah maafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tadi ya opat kelompok atau majang atau rapi maju presentasikan hasil diskusi ya, hasil diskusi hasil analisis. Nah, tadi katingali ya tina opat kelompok ya, tadi kahiji kelompok kemajang kahiji teh kelompok tilu ya, katingali itu tadi ngadeg-degna kumaha. Nah, gitu ya. Evaluasi sakdik yang kamu hidup kapayuna upami nyarios diharapkeun jalma loba teh sok diajar dimulai di kelas, kurang presentasi, kurang diskusi teh kengalati orang supaya orang dia bisa di hari penjama loba teh henteu grogi ya, tadi kan ketinggali grogi ya. Terus tadi dina sababaraha kecap ya, aya nu masih kene hese macana ya, aya kene masih hese tadi contohna dina kecap nyaangan ya, tadi pabelit ya maca nyaangan. Terus aya kecap ting baranya ya, tadi terakhir tingnya ya gitu ya, maksudnya teh ya eta teu naon kami naonnya judi ya, aya salah sakedik teu naon. Nah, dari manusia mah teu bener sadaya. Nah ya terus tadi teh kapandak di teh. Nah, nalika urang bade ngapresentasikeun hiji hal kada aya membuka sareng panutup ya. Tadi kenal saat itu tacan bapak contohan gitu terus lumayan saya ya.
Nah, ini bapak pasihan contoh saya. Nah, jadi nepangkeun simkuring samsur di kelompok hiji. Nah, simkuring sareng rencana nabi Aldi misalkan ya. Bade ngadumikeun hasil presentasi anu tos didiskusikeun secara kelompok. Anu kahiji pakarosana teh telaah kaidah dipake di dalam nerjemahkeun teks terjemahan bla bla bla. Anu kadua patarosana analisis ejaan bahasa Sunda anu lepat naon wae bla bla bla. Jadi nalika urang ngapresentasiikeun teh raoseun ya kapirengna teh eta kalebet salah sahiji urang kanggo diajar yang kita oge. Nah, nyawa di dunia anu jadi presiden, amin. Anu jadi gubernur, amin. Atau jadi ibu PKK, nah, ibu PKK sok rame gitu ya, sok ngomong di hadapan jalma coba gitu ya, ibu PKK cerewet ya. Nah, kegiatan analisis tos rese, ya dari tos analisis sama beraha teks ya di tiap kelompokna gitu. Nah, ayeuna urang bisa kana salajengna ya nyaeta kana refleksi. Nah, Bapak Bayandaras nurutkeun hidup kumaha pembelajaran dina dinten ayeuna atau siang ayeuna. Hah? Nah, senangna kunaon? Terus presentasi. Tadi nanti Diajar analisis. diajar analisisnya biasanya mana? Kira-kira guru ngomongnya materi terjemahan teh ABCDE atau ieu teh naon? Nah, aya nama hidup langsung analisis. Ya, jadi hidup milarian jawaban sorangan. Terus gitu ya. Nah, ayeuna dina refleksi Bapak hoyong hidup scan barcode nu aya dina layar atau pita Bapak geus dipasieun dina teks ya. Mangga hidup buka HP-na masing-masing, scan barcode-na kanggo hidup refleksi ya. Di dia aya emoticon sedih, aya emoticon menurut, aya emoticon biasa saja, sareng aya emoticon senang ya. Mangga dibuka ya, aya fotonan teu? Aya. Pamir teh aya sok ngiring ka rencangan di teh kelas macam. Kanggo ngarefleksi Bapak anu ngajar dina dinten ayeuna. Mangga kantun jawab patarosan anu aya dina eta refleksi ya. Langsung aja scan. Hah? Tajan apa scan-na? Oh. Biasanya di luar di home kayak Google. Gambar Google. Mana sih? Biasanya ada dia Google jadi kayak gambar di foto. Nah, di foto si QR code-nya. Nah, pada di payung mangga pada di kanu kertas bawa terus dipasikeun mangga. Mana yang kertas? Ada tuh baju tutupan tapi mana? Ayo, nah yang gambar foto. Tadi si David. Kedua di foto. Ada keterangan pinter. Ayo keluar ya. Jauh tuh, itu ayah iPhone. Ayah tak. So, ya. Terus kebuka, mangga mesinami sareng kelasnya, ya. So, penilaiannya Iya terus juga nggak ada yang fix ya. paksa penilaian nanti. Nah, pilih. Tuh gini, ayo tarik kapalnya ternyata bisa gini. Ah, pilih sob. Ah, Nah, tulisna nami nyalira sob. Tulis nami nyalira, tulis
Nami nyadira masing-masing. Sanayana 15 Patarosa sok pantun dipilih wae. Apa? Oh, mangga nonton disimpan di pena. Ya, mangga Bapak mah maksa rek pilih sedih, rek cemberut, biasa bae atau tapi senang sok. Pilih mangga. Oh. Sedih ya? Sedih kalau sedih kalau Ya. Kelas ada di jurusan ngumpul. Tas. Sepam naon. Ulah sepam atuh. Oh. Nah, itu isi nama. Menari isi sadaya, wajib. Anak-anak. Hiji. Pilih dong menurut tidak cocok itunya dibaca lelah. Kira-kira Bapak benar tuh tadi di ngajarna nyampaikan lelah motivasi itu. Misalkan itu berarti sedih. Nah, misalkan nyampaikan tapi kurang saya menurut. Kepikir tapi temennya biasa baik berarti. Mas, oke? Jadi dinten ayeuna teh urang tos diajaran wae tadi teh analisis naon tes jemaah. Terus tadi milarian naon tadi teh kecap panganteur ya. Jadi ayat 3 nya yang disebut kecap panganteur ya. Capangan teh bisa pertos kumaha teh teh tadi baik tadi eta nah seperti itu teh disebut kecap panganteur ya kitu we kalau panu kitu asa kurangina ya jadi diantepkeun make we gitu we tetap kecap panganteur ya terus kecap panganteur ya tadi yang sebut hiji nu aya kecap panganteur korojol lawan bijil ya lamun brus asup ya lamun kondinya grup kawan nah itu kan disebut kecap panganteur ya jadi bros asup brus asup yang lagi gaya kecap serepan ya jadi kita sudah apa kecap naon bae sih nu lain asli dina bahasa Sunda sampai ke dia yang diteruskan nah diteruskan ke atas kampus sanayanya atas kampus sanayanya mudah-mudahan naon anu ayeuna ukuran dipidamel tapi dikerjakeun aya manfaatna kanggo hideung nya ilmu di pibanda manfaat kanggo ke hideung dina kehidupan sapopoe. Nah, menggon payun di pertemuan selanjutnya mungkin kurang coba ngadamel desain proyek ya desain proyek ke urang erek nyieun misalkan nerjemahkeun
musik atau lagu ya karek urang nyieu desain poster ya ke urang rencanakeun dina